Bismillahirrahmanirrahim. Tayeuna nama babu marfu'atil asma'i. Bab isim anu dirofa'keun. Al marfu'atu ari isim anu dirofa'keun. Sabatun eta aya 7. Wahia sareng ari nu 7. Al fa'ilu eta fa'il. Wal maf'ulu sareng maf'ul. Alladzi lam yusamma anu teu disebut naon fa'iluhu fa'ilna ladzi. Wal mubtada'u sareng mubtada. Wa khobaruhu sareng khobarna. Wa ismu kana sareng isim kana. Wa akhawatuha sareng dulur-dulurna kana. Wa khobaru inna sareng khobar inna. Wa akhawatuha sareng dulur-dulurna inna. Wa tabi'u sareng anu nuturkeun lil marfu'i kanu dirofa'keun. Wa huwa sareng ari nu nuturkeun kanu dirofa'keun arba'atu asya'a eta aya 4 perkara. An-na'tu tegasna na'at. Wal atfu sareng atop. Wat taukidu sareng taukid. Wal badalu sareng badal. Tayemanya nyebatan isim-isim anu dirofa'keun. Al marfu'atu sab'atun. Isim-isim nu dirofa'keun aya 7. Anu 7 teh nyaeta hiji fa'il. Kadua al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul nu teu disebut fa'ilna atau napi sok biasa disebut naibul fa'il. Nu katilu mubtada. Nu kaopat khobar mubtada. Nu kalima isim kana jeung dulur-dulurna kana. Seueur engke nya aya dina bab khusus. Nya kitu deui khobar inna jeung dulur-dulurna inna. Wa tabi'u lil marfu'i sareng nu nuturkeun kanu dirofa'keun. Ari anu nuturkeun kanu dirofa'keun teh sadayana aya 4. Wa huwa arba'atu asya'a aya 4 perkara. Nyaeta na'at, atop, taukid sareng badal. Ai taukid manguatannya, ai badal mah gaganti. Taina lamun dicontohan Ja'a Zaidun.
Jaa Zaidun. Geus datang Zaid. Tanu jadi fa'il teh Zaidun. Subjek. Nya subjek, benar. Jaa sebagai naon? Predikat nya. Ya, predikat. Nya. Lamun dina bahasa Indonesia mah itu. Jaa Zaidun. Geus datang Zaid. Misalna maf'ul teu disebut fa'ilna naibul fa'ilnya. Misalna duriba, nah itu mah dieukeun dinaonkeun di naibul fa'ilkeun nya. Duriba Zaidun. Duriba geus diteungeul sa Zaidun Zaid. Wa yudrabu Zaidun. Jeung geus atawa bakal diteungeul Zaid. Duriba diteungeul, yudrabu sami heukeul atawa bakal diteungeul. Kan eta mah teu disebut maf'ul bih nya. Objekna teu disebutnya. Nya. Geus diteungeul Zaid. Geus diteungeul Zaid. Fa'ilna mah teu aya kan? Nu aya teh naonnana? Nu aya teh maf'ul bih nya. Misalna kieu, dorobtu Zaidan lamun diasalkeun. Dorobtu Zaidan. Kaula geus neungeul ka Zaid. Tatuna dibuang, dorobana di majulkeun nya. Duriba, doroba jadi duriba. Zaidan tajib ayeuna menjabatna sebagai naibul fa'il. Jadi duriba Zaidun. Geus diteungeul Zaid. Tangke dina bab khusus satunya. Ieu mah saliwat we contohna nya. Tah kitunya mengenai isim-isim anu diropakeun. Wallahu a'lam bishawab.